Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkali murid kelas hiji. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka buku paketna Pangrumat Bahasa Sunda kelas hiji. Tingali halaman 48 panggelar basa nataan gambar sok ayeuna tataan gambarna ayeuna tingalian gambarna titenan gambar ieu dihandap nya titenan ieu gambar dihandap sebutkeun ngaranna ta ieu teh gambar apa sebutkeun namanya gambar pot ditulis pot nya cai deui kanggo bahasa Sunda kelas hiji ieu nataan gambar sok sebutan gambar gitunya i gambar naon tah pot bunga tulis di dia pot bunga terus di dia itu gambar naon jam dinding tulis jam ieu gambar naon bal tulis bal ieu gambar naon tas tah contoh tas gitunya tulis tas nah ieu gambar naon nah, ieu gambar naon? Panto. Nah, panto tulis panto nya. Nah, ieu gambar naon? Ieu gambar naon? Pensil teh naon? Patlot tulis di dieuna patlot. Tuh ya. Sok. Ditulis di dia patlot. Nah, patlot. Nah, berarti patlot, wadah patlot atau patlot. Nah, bahasa Sundanya, nah, ieu naon gambar naon ieu? Gambar naon sok diserat nya disalin. Paham? Garatos? Garatosnya di sekali deui nataan gambar sebutan gambarna tuliskeun di handapna nya tah gambar naon ieu teh ieu gambar naon tulis gambar nya sakitu kanggo bahasa Sunda sok dikerejakeun di rumahna masing-masing nya sehat-sehat sadayana jaga kesehatan semangat belajarna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.